legenda Batu Hiu. Kecaritakeun dina abad ka-11 datang rombongan ti Karajaan Mataram anu dipimpin ku Aki Gede jeung Nini Gede. Rombongan teh mangrupa prajurit-prajurit di Kerajaan Mataram. Kasakeuna manehna diusir ti karajaan usahab para petinggi kerajaan sieun kasaingan tanding lamun eta Aki jeung Nini Gede aya keneh di sabeuleum Kerajaan Mataram. Geus lila lakon akhirna nepikeun ka daerah basisir kidul Aki jeung Nini Gede istirahat. Nalika istirahat, si Aki nitah ka rombonganna ditah nyangan laut jang dahar rombongan. Eta prajurit murid kita teh nyaeta Galung Oder jeung Galung Bungkung. Anjeunna neangan nepikeun ka tengah leuweung. Akhirna eta prajurit teh nuduaan menangkeun lauk nu kacida gedena. Kabungah manehna karasa nepikeun ka eak-eakan. Pinuh dibawa ka sisi basisir dikeun diasakan ku rombongan sejen. Tapi saacan eta lauk diasakan teh, eta lauk ditingali heula ku Aki jeung Nini Gede. Saprak eta ditingali ku Aki jeung Nini Gede, maranehna kacida ruas ningali lauk nu padag nu miboga sisi kasarjeng. Aki jeung Nini Gede teh nyebut lauk hiu. Saprak eta Aki jeung Nini Gede nyebutkeun kekecapan eta lauk robah jadi batu badag nu jiga hiu. Tah di saprak harita eta lembur teh satelah wae Batu Hiu nu ayeuna parenahna di Desa Ciliang, Kecamatan Pati, 14 km di daerah Pangandaran.